Malina Fitri dina raraga liputan khusus kuliner. Upami orang ninggal kapal bah dieu, jalan anyar anu biasa nati iseun, ayeuna parantos Robi, janten surga kuliner kaki lima. Tikawi tungtung parapat jalan, dugi kapal lataran puskeswan, jajaran roda tengah beres, badis pasar tumpah. Kumaha kaseruanana sareng karameanana, hayu urang tinggali. Jalan anyar ayeuna janten pusar perhatian warga. Saban enjing poe Minggu, tempat ieu tara sepi kudu nganjang. Rupa-rupa katuangan tiasa dipendakan di dieu. Aya nu amis sapertos es ubi ungu jeung awuk. Dugi ka nu lada sareng haneut sapertos bakso cuangki atanampi kupat tahu nu sok pinuh ku masyarakat nu meser kanggo sarapan. Anu janten daya tarik utami di jalan anyar teh nyaeta hargana nu friendly kana saku pelajar sareng masyarakat. Pangaos katuangan di dieu rata-rata mimitian ti 5.000 dugi ka 20.000 perak wungkul. Teu aneh pami jalan ieu teh sok pinuh ku kendaraan nu parkir sarta antrian jalma anu hayang ngasaan jajanan anu keur haneut keneh. Pemirsa, ayeuna urang parantos jajan sababaraha tuangan di Jalan Anyar anu wajib dicobian upami ka Jalan Anyar. Ayeuna nu kahiji aya baby crab, sakedap urang dicobian heula nya. Tempo pemirsa, kuat kagaring kieu nya sakedap. Enak pisan pemirsa, rasana kriuk-kriuk gitu. Nah, terus hiji oge sareng bumbuna anu lada, jadi mantep pisan lah pokokna mah. Salajengna nu kadua aya cakwe. Pemirsa, ieu teh rasana empuk, terus enak. Kamu mun dicocok sareng saos amis hasem, mantep pisan pokokna mah pemirsa. Mun tah pemirsa keur panas-panas kieu mah enakna nu seger-seger. Ayeuna anu pamungkasnya eta es teh. Aduh. Seger pisan pemirsa, rasana teh amis, tiis, enak lah, mantap, keur panas-panas kieu mah. Tah pemirsa, ayeuna hayu urang taros ka salah sahiji pangunjung anu datang ka Jalan Anyar. Punten sata acana bade tumaros saputaran Jalan Anyar. Punten sata acana sareng saha simkuring nyarios? Sareng Aldi teh. Oh, muhun. Naha Akang Aldi teh milih jalan-jalan sarta jajan di Jalan Anyar ieu dina dinten Minggu ieu. Oh, upami alasan nama kumargi bumina caket sareng Jalan Anyar, jantennya jalan-jalanna kanu lumayan caket gitu lah ke Jalan Anyar, janten jalan-jalan ke Jalan Anyar. Oh. Terus tina sakieu seueurna jajanan naon anu paling janten favorit Akang ya? Oh, mami favorit Akang sendiri mah resep jajan Surabi ya, di paling itu Surabi nanti enak. Tapi anu sekarang jajan mah itu jajan dimsum sareng jajan sosis. Salian ti katuanganana naon anu matak betah nongkrong di dieu teh?
Nah aku sabab suasana anu rame atau aya hal nu sanes. Anu ngadama betah teh katambi suasanana enakeun ademnya sarangnya rame oge gitu. Komo pami sareng rerencangan kan rame ya, tapi pami rada siang mah emang rada panas, janten mending enjing-enjing gitu kami bade ka dieu mah. Pami aya rerencangan atanapi kula warga anu bade ka dieu jajanan naon anu bakal direkomendasikeun ku Akang? Kami jajanan mah paling kan abis teh sedep nu lada nya. Janten paling dimsum, mentai, ras teh, nya bakso bakar balado sia mah sering jajan teh nya. Ras hargina oge mirah gitulah di dieu mah nya lumayan mirah. Janten paling eta sih. Mohon atuh Akang hatur nuhun mangga dilajeng deui kana kagiatan. Tah pamirsa anu tadi kusim kuring diwawancara teh geuning resepna kanu haneut-haneut sapertos surabi, bakso bakar jeung nu sanesna. Tapi aya oge anu resep kanu anu amis, gurih, asin. Eta mah tergantung selera pamirsa oge gitu. Tah, pamirsa, tempat kuliner di Jalan Anyar teh sanes mungsa ukur tempat jeung milari tuangan, tapi parantos janten gaya hirup masyarakat ayeuna. Sanaos ramena siga pasar, kade ulah hilap kana kabersihan, ku cara miceun runtah kana tempatna. Sim kuring Najwariana Fitri sareng tim liputan nu pancen amit mungkur hatur nuhun hirup Sunda. kelompok tilu pamit mungkur